يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyatil ayyam wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ridwanihi. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila
fadlul alim ala abid ka fadlil qamar lailatul badri ala sayyidil kawakib ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pertami-tami oge anu langkung utami urang syukur muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wayana urang sadaya dijantenkeun manusia anu dipaparing ku Allah Subhanahu wa taala kelebihan atanapi kautamian kesampurnaan utamina nyaeta pangsampurna-sampurnana makhluk Allah dina kajadianana nyaeta manusia anu alhamdulillah urang sadaya masih dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala kesempatan yuswa dulikeun ka ieu waktos tiasa muajahah rumungkulung dina tempat anu sangat-sangat mahal hargana terutama dina tempat anu dipika cinta ku Allah sareng Rasulna yakni majelis taklim majelis pangaosan anu mana kantenan di zaman ayeuna para ibu sadaya teu gampang angkat kana pangaos teu gampang angkat kana pangaosan teh komo bari jeung teu aya ieu nama teu aya naon teu aya tara diiklankeun deui pangaosan. Namun alhamdulillah mudah-mudahan tami-tami hidayah sareng taufik kanggo urang sadayana oge tami-tami kakiatan urang sadayana kanggo minamel sagarupi kasayan oge tami-tami rizki oge nya ibu tos terang rizki tacan rizki ti Allah nya rizki ti Gusti Allah anu pangsae-saena rizki anu pangsae-saena ti Gusti Allah teh nyaeta urang gaduh katurunan anu tiasa ngaos Al-Qur'an eta rizki anu pangsaena kadenya catet rizki anu pangsaena ti Gusti Allah anu dipasihkeun ka urang ka manusia nyaeta gaduh putra daek berjamaah itu gaduh boga anak daek salat kitu nya daek naon daek ngaji pangpang ya eta di atas rizki anu pangsaena eta tertulis dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana anu tadi teh rizki anu pangsae-saena nyaeta murangkali atanapi alwaladu hartosna anak katanya anak anu kersa ngaos katanya alimu awla terutami ngaos Al-Qur'an salajengna atuh kalasan ya alhamdulillah dihadiran ku dua penonton ada dua sisi dua orang terjadi supporter ya pengusaha ya entong tawuran ya entong garlu supporter ya cara itu besi disemprot alhamdulillah mudah-mudahan sekali deui perkempelan ieu singonang kana rahmat Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Hilap salawat miwas salam mugia dilimpahkeun ditetepkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi ka keluargana ka para sahabat ka para tabiin atba'i tabiin tug dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun umat anu pangsae-saena manusia anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala tiasa ngamanfaatkeun waktu. Sakumaha anu tertulis dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya ke syafaat yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Salajengna para ibu sadayana umat anu pangsa
sae nate nyaeta daya kajabi lintang ti umat anu kersa nuturkeun jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kersa nyaeta nuturkeun jejak langkah sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta di sinyalir atanapi disebatkeun umat anu pangsae-saena di akhir zaman. Namun tina leresan eta periogi kauninga ku sadayana rehna sagala rupi amal pada mulan sae anu didadasaran niatna ibadah eta kedah kedah nganggo modal. Naon modalna ibadah? Modalna ibadah naon Bu? Modalna ibadah teh nyaeta ilmu supaya aya naon, supaya modalna henteu beak, supaya aya batian gitu nya. Supaya aya batian. Di mana modalna ageung, modalna sae gitu nya. Modalna ageung mah batin aja bakal ageung deui. Gitu nya. Kumaha cenah lamun modalna menang naon? Modalna teh menang modalna teh alit gitu nya, menang maksakeun. Modalna leutik deui modal leutik deui batin. Di mana kedudukan jalmi anu gaduh ilmu, jalmi anu gaduh ilmu eta sadarajat ampir jalmi anu gaduh ilmu teh sadarajat atanapi darajatna itu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala di renengkeun sareng darajat para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sareng darajat para nabi ya. Di antawisna ari di dia di lemur dia aya anu bisa ningkahkeun jurig teu, bisa minahkeun setan, bisa ningkahkeun setan, bisa ningkahkeun jin gitu tabu. Aya nu tiasa kitu teu. Ibu tos tiasa lamun aya ustad ya mah. Lamun aya ustad, aya kiai misalnya heuk teu bisa nyingkahkeun jurig. Eta ustad bobodohan kan. Eta ustad palsu lamun teu bisa nyingkahkeun jurig, teu bisa nyingkahkeun setan. Kasurupan yaitu jin misalnya. Eta ustad bari kuno ustadan ya. Lamun aya ustad teu bisa nyingkahkeun setan, lamun bisa aya ustad teu bisa nyingkahkeun jurig. Namun sababna ya ibu ari anu disebutkeun jalma anu gaduh ilmu eta dipikasieun ku setan, dipikasieun ku jin. Orang bacakeun hadisna kusuna we nya. Ya. Kusuna we heula. Ya kitabna Abu Jabal Jairan. Kusuna we heula nya. Sarena jalma anu boga ilmu eta leuwih dipikasieun ku setan tibatan salatna jalma anu bodoh. Gede. Sarena jalma anu boga ilmu eta leuwih alus, leuwih dipikasieun ku iblis, ku setan dibanding salatna jalma anu bodoh. Naon margina
sarena jalma anu boga ilmu eta dipikasieun ku setan. Lamun jalma anu boga ilmu heuk sare. Tah eta teh setan mah atoheun. Setan mah atoh anu boga ilmu sare atoheun setan. Ah, cara dipikasieun ku setan kumaha? Sieun hudang. Sieun sababna anu jalma anu boga ilmu heuk lamun geus ngomong atanapi lamun geus migawe hiji pagawean lamun geus ngaluarkeun ilmuna maka bakal ngarugikeun ka setan ka iblis jeung komplotanana. Sedangkan nyaeta salatna jalma anu bodoh eta leuwih dipikaresep ku setan deui. Karena anggap cenah salat, cenah ibadah nu bodoh mah nya. Da ibadahna oge ari nu bodoh mah kan kantosnya aya jalmi duaan anu hiji keur salat, anu hiji keur kulum di masjid keur bobo. Eta setan lol dina lawang pantau cicingna teh dina lawang pantau rojo kadinya Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi teh iblis ari maneh keur naon lololan we dina lawang pantau kajero henteu kaluar henteu matak cenah pamali lamun cicing dina lawang pantau kitunya naon adi lanceuk jeung saha jeung iblis adi lanceuk teh nya ari nya ceuk eta iblis Muhammad cenah kaula teh sieun deuk asup ka jero sieun kunaon sieun ku nu sare asa aneh cenah iblis sieun ku nu sare. Nah hari itu kudu salat teh sieun henteu kaula mah teh sieun kudu salat mah lamun kudu sare naon sababna eta ari anu sare mah boga ilmu ajengan kitu nya ari anu keur salat mah jelema ke lamun hudang eta anu boga ilmu jadi bakal dibejaan saha si anu salat teh bakal dibejaan. Tadi nama atoheun pisan si iblis teh kusabab ieu poe ieu ada perengan para ibu sadayana kumargi ayeuna teh seueur lalajoaneun ngaos dinten ieu pre. Saha nu atoh setan urang kidul ngilu atoh sia lanceukna setan. Gitu nya. Urang kareresan ayeuna teh loba lalajoaneun. Pre ayeuna mah atoh tah. Anu atoh pangheulana atoh teh setan. Kumargi digelar salatullah salamullah tah. Geuningan eta geus aya anu maca shalawat deuk ngaji. Tah eta setan langsung sedih, langsung ngajerit ngagoa. Anu tadina cenah eta pengajian teh deuk cenah pre kungaing teh cenah. Deuk cenah pre. Kusabab ayeuna teh nyaeta ayeuna teh keur musim nete semplek misak semplak. Keur usum ayeuna teh. Keur usum maju kena mundur kena. Kitu salah kieu. Salah. Ada kaleuweung eueuh alaeun. Lamun zaman ayeuna mah ibu. Tah, maning keneh we gogoleran daripada ngaji mah naon ngaos oge ngaji teu kaharti ari beuteung lapar mah. Nah, kitu nya. Ayeuna teh keur meujeuhna nete semplek mincak semplak. Lamun saur sepuh kapungkur mah ayeuna teh keur usum peceklik ibu ieu teh. Keur usum katiga, keur usum halodo, keur usum mencuk ayeuna teh. Mata
saur sepuh kapungkur mah lamun rumah tangga ibu, lamun rumah tangga kudu kuat teh usum katilu ayeuna usum pecaklik rumah tangga. Naon sababna lamun jual jual-jualeun ayeuna mah. Lamun nagih tagihun nya sarua jeung pa jengut-jengut jeung nu dugul zaman kiwari. Nah, tapi henteu kitu. Urang ulah putus harapan tina rahmat Allah, urang ulah dugikeun ka ngantep karet putus harapan tina rahmat Allah. Kumaha carana? Urang sadaya gawe munajat ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ku ayana niat saya urang sadaya angkat kana pangaosan ieu kenging ditambah nilai anu bertambah ti Allah Subhanahu wa taala. Nilai nu bertambah teh yakni langkung niatkeun kana kaimanan sareng katakwaan urang sadayana. Salajengna para ibu sadayana pentingna ngagaduhan ilmu. Pentingna ngagaduhan ilmu eta langkung tipayun atanapi lebih dahulu dipentingkeun kumargi kanggo ngangontal sagala rupa cita-cita terutama dina ibadahnya. Dina ibadah urang lamun teu make ilmu kumaha. Salajengna disebutna teh pergi ke orang pintar, maksudna ngarah setan sieun teh pergi ke orang pintar teh jalmi anu ngarti kana naon? Ngarti kana dirina sorang. Kade bisi ngarti ka diri batur. Oh, ari maca Quran mah katalar jeung tafsirna, maca kitab noroktok jeung hartina. Tapi ari kana diri sorangan teu nyaho kana diri sorangan. Nu mana diri sorangan teh? Ya Ibu, diri sorangan teh nyaeta diri sendiri atanapi diri sorangan teh nyaeta anu osok kaancikan. Sok kaancikan Ibu diri manusia teh. Diri manusia teh anu sok kaeunteupan atanapi anu sok kaancikan. Ari Bu dek naroskeun ari setan jeung iblis ayana di mana? Setan jeung iblis ayana di mana? Dina diri atau jurig di mana ayana? Nah, lamun jalma bodoh karena dirina sorangan, lamun jalma bodoh karena dirina sorangan, moal apa jurig teh pastina ge tuh aya dina hanapeun tangkal kai. Padahal mah setan jeung iblis jeung jurig jeung jin teh aya dina diri sorangan. Aya dina diri sorangan kade. Nah, aya dina diri manusia. Aya ka can ada. Gadan heula ya. Ya, dan. Jadi sakali deui terus dina diri manusia teh aya anu disebutkeun nyaeta naon? Malaikat ayana di mana? Cik Ibu, malaikat ayana di mana? Malaikat nu wajib dikanyahokeun eta aya 10. Malaikat anu 10 ayana di mana? Malaikat di langit, eta mah malaikat langit. Anu di langit mah malaikat pangeusi langit nu di langit mah. Eta malaikat anu 10 ayana di mana? Dina diri kade ngaji kaditu ka dieu ari ditanya pelebah malaikat kaimanan wae. Kaimanan ka malaikat apa? Malaikat nu 10 teh ayana dina diri urang. Nya. Oh, mau sifat-sifat nama Bu. Sifat malaikat nya kudu dikanyahokeun teh. Dawan Allah bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Moal pati-pati ngomong hiji jalma kana hiji omongan angin dikenca jeung katuheunan teh aya dikenca dina walikat malaikat kenca jeung katuhu
Dikencan jeung katu aya malaikat raqib jeung atid berarti jauh teh jeung diri urang eta malaikat. Terus surga jeung neraka aya di mana? Di jero tanu cenah kita sok digali sumur. Surga jeung neraka ya ayana di mana? Tah dina diri urang. Surga jeung neraka teh kade di surga teh tu ayana teh di ditu jauh teh surga teh. Ye. Surga jeung neraka teh ayana teh dina diri urang, dina diri manusia anu mana? Anu geus nyaho kana dirina sorang. Al-Qur'an anu dipertelakeun nya anu janten referensi sumber tina ilmu eta parantos netepkeun para ibu sadaya ya surga ya masuk ini ke surga masyaallah mungku gue mungku bari tungkul ka mana ka surga paingan teh punten-punten acan ada ka surga sia mah jika itu ke surga mah itu buku surga mah ya dina diri seorang mitoha di rumah mitoha kadupa kadep ini kasurga deuleu usia tah mitoha inung bapa dari direngkahan dadep ini kasurga nah iya para ibu sadaya anu mawi upami jami terus terang surga jeung neraka teh aya dina diri urang sabenerna mah aya dina diri sorang terjemahkeun eta teh kudu periogi diterjemahkeun salah sawiosna ibu aya dua jalmi keur ngabarung sinang keur ngahurun balung keur naon disebutna teh ngahurun balung teh keur nangkep tuh duaan cek babaturanana euy ari urang bakal ka surga ari urang bakal ka surga bakal ka neraka nya ieu nya euy nya teh nyaho aing oge cenah hiji deui teh aceuna urang ini cenah ka mana urang ka ditu cenah taroskeun nya ka Rasulullah da Kangjeng Nabi mah tara wajib beneran mustahil bohong urang tanyakeun ka Nabi Muhammad yo angkat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta jalmi teh eta jalmi teh angkat ka Kangjeng Rasul ka Kangjeng Rasul angkat Assalamualaikum waalaikumsalam Kangjeng Rasul mangga kalebat aya tamu geuning ya aya tamu aya pikiran jing maneh heula aya pikiran naon kasep nah kitu nya aya pikiran naon kasep ya jang anis ya Rasulullah cenah abdi teh cenah ieu teh aya taroskeun ka salira tak naon haruskeun naon rukun Islam sanes rukun iman sanes naon atuh sim kuring teh ieu teh bade taroskeun ari abdi bakal ka surga bakal ka neraka gebeg we Kangjeng Rasul oge kaget ku pertanyaan eta yujibur kaget ku pertarosan eta pemuda kaula kakara ieu reuas siga kieu saur Kangjeng Rasul ngadenge pertanyaan anjeun nya pertanyaan anjeun kumargi kaget kaula dek balik nanya nah abet nanya kitu ari maneh ari anjeun bet nanya kitu cenah ari sok sakali deui ari abdi bakal ka surga bakal ka neraka nah mah cenah nya kitu sababna abdi teh loba dosa terus ari anu loba dosa kumaha saur Kangjeng Rasul ari anu loba dosa mah pasti bakal asup kana neraka cek eta jalma jadi anu loba dosa mah bakal asup kana neraka cenah abdi teh pan loba dosa yo cik ari abdi bakal asup ka surga bakal asup ka neraka cek maneh kumaha anu loba dosa bakal ka neraka saur Kangjeng Rasul anjeun ahli neraka anjeun teh ahli neraka cek saha da cek manehna dieu cek curik eta jalma ini ka mana ka babaturan kunaon maneh ceurik cek Nabi Muhammad cenah cek Nabi Muhammad kuring teh bakal kana neraka
bakal kana neraka. Nu bener, mangkane kuring teh ahli neraka, cenah kuring bakal asup kana neraka. Nah, nu bener, ning sok urang cenah jeung maneh cenah ka ditu bakal kana neraka bakal asup teuing cenah. Ini teh ka ditu hiji deui. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Geuningan aya deui tamu ya, aya pikir sana naon? Ane cenah itu rencana nangis we cenah teras. Nangis kumaha? Cenah bakal kana cenah da bakal kana neraka da cek manehna bakal kana neraka. Cek manehna anu asup kasna anu loba dosa mah bakal kana neraka. Nya geus cek saha cek manehna. Nya di neraka udah cek manehna. Jadi sekali deui cek saha bakal kana neraka teh loba cek manehna. Ari kitu kumaha? Nya panan cenah ya Rasulullah, kapan Gusti salira ge terang. Allah mah maha welas tur maha asih, maknya Allah mau ngahampura kana dosa. Terus kumaha? Lamun jalma nu tobat bakal kumaha? Ati jalma ari tobat bakal ka surga. Tah ya Rasulullah sakantenan ada ari abdi bakal ka surga, anjeun mah ahli surga. Sabab jalma anu tobat cek maneh bakal ka surga. Tah. Jadi, kan hiji mah ahli surga, surganya Rasul, hiji ahli neraka. Lantaran naon? Lantaran diri manehna ngaku bahwa pengakuan manehanana anu loba dosa mah bakal kana neraka. Naon bedana we jeung urang dieu kumaha? Urang mah bakal rugi siga nama ieu teh pepelakan teh nya rugi. Tadi jampean anak oge rugi. Urang mah bakal bae sakieu oge supaya ieu dari rezeki mah moal pahiri bakal untung eta mah jalma nu kitu. Jadi dibawa ku surga jeung neraka teh dibawa dina bibir manehna sabenerna. Matak saur Kangjeng Rasul ari surga eta leuwih deukeut tibatan senal anu tibatan senal capit jeung senal capit anu nempel dina dampal cik lamun leumpang eta senal capit napal teh kana suku. Leuwih deukeut tibatan bibir surga teh. Lamun cek manehna ka neraka ciga nama ye neraka bagianana. Ari eta jalma duaan ka surga jeung ka neraka na kusaha? Ku Kangjeng Nabi sanes ku bibirna. Jadi surga jeung neraka teh aya dina bibir sorangan. Nah, aya dina diri sorangan. Lamun meureun hayang ka surga alusan ka anana ka Allah. Lamun hayang ka neraka sok we gogoreng sangkaan teh ka Allah teh. Siga nama Allah geus teh nyaaheun karunya menteu ka sia mah. Dak ngomongna ge kitu, dak kayakinanna ge kitu. Ari agama Islam teh naon kitu? Agama anu disebutna teh agama anu dipinuhan ku agama keyakinan disebutna. Nah kitu nya ya surga jeung neraka. Bahkan untung jeung rugi ge aya dina awak sorang. Aya bahkan naon disebutna teh ratu moal ngahukum, raja moal angin laku lempat. Ya. Nah, anu naon anu bakal mere keadilan, anu bakal ngadilina nya anu bakal ngadilina laku lampat. Nya sok sanaos kurang meuli motor butut tapi ari pinter ngomean mah bakal jadi ieu motor kena naon sia teh meuli motor kitu. Nah soalnya kitu nya. Meuli motor kitu mun geus tahun 70 jebot. Nya direparasi eta napi di naon? Di omean kuat ka di naon ngaranna teh? Di racing di naon deui? Direparasi tepikeun ka hargana ge ayeuna motor anu tahun 60 ayeuna hargana 1,5 M. Motor tahun 60 pada eta tahun baheula. Satu anu motor badak teh sa miliar leuwih hargana
mobil nu baheula pancen kurang mah nah cenah jigana motor butut nah cenah pengajian kira ukur ini para rewat atuh nah direparasi ku aing kan para rewat oge urang racingkeun mata kunaon jadi mahal jadi leuwih mahal oge ku sabab geus jan mulai disarwakeun jeung tahun jebot nya mun kitu nya anu ngalaragi teh ABG bungkus semangat meureunnya tapi kan ulah nah gitu jadi eta upami urang ngaos ulah tebih tina di ulah tepi ulah nyungsi kana tebih ulah neang kanu anang sok kotek-tak dina diri urang nya dina diri urang supaya dangke oge dina palebah hitungan dina palebah amalan dina palebah hisaban timbangan da moal nimbang diri bat moal ngahisab moal ngitung diri bat moal ngitung diri batu moal dina hisaban oge atanapi lamun ayeuna anu maot anu pupus misalnya di kuburan ditanya ku malaikat teh makrobuka sugan ku ibu di bejaan Allah kitu so moal anu ngajawab bakal bisa di bejaan ku mitohana maka moal di bejaan sugan ku aku ku usaha di bejaan sugan ku eta ku babaturan moal tapi di bejaan tapi dijawabna ku diri sorangan dijawab ku diri sorangan merobuka nah mantap kumargi sakitu saur almarhumanya lamun nitah ngaji nitah salat teh ibu jigi geura salat da lain keur bat jigi geura ngaji da lain keur bat maksudna lain keur batur teh jadi maksudna lain keur batur di dinya teh anu leuwih manfaat keur diri sorangan supaya urang bisa ngamanfaatkeun anu aya dina diri urang naon anu kudu dimanfaatkeun leuwih ti heula urang kahiji umur moal aya anu leuwih manfaat keur mengisi eta umur lintang ti urang angkat kana pangaosan aya leuwihna geus angkat kana pangaosan teh urang teh papanggih jeung jalmi anu ngartos misalna benar yang jalmi anu ngartos mulai tolab beug mangkani kiai ge mahal menang sabaraha 5 juta kaluhur kenteng 5 juta kaluhur da panggung aya anu 10 juta kaluhur panggung nah geuat ini supaya urang teh komutarana panghareupna tolab didinya dihareupeun panggung panghareupna sugan pokokeun ajengan maksudna mah kitu panghareupna cicing didinya ngan wayahna upami can lubar idah kudu ejeung mahram kudu ejeung anak atawa kumaha abdi can lubar idah cenah ieu deuk ka pasar meunang asa jeung anak jeung incu nya lamun ada ka pasar rebo cenah ieu can lubar idah cenah salaki maot can lubar idah ada ka pasar rebo meunang cek saha henteu ari pagablek duit mah keur can lubar idah teu boga duitnya jedog tah mah cari masing deuk ka pengkolan ka Parigi deuk ka Bandung ka Jakarta ka Jiguae asal jeung anak ulah asal sorangan asal barengan ku anak kudu tanggung jawab nasa anak anu teu batal wudu cenah teu meunang kaluar ti imah geus we teh dong diparako atuh jeung ucing biasa ibu tapi kudu maden kumaha cenah deuk ngaos sok mangga ngaos oge angkat kana pangaosan can lubar idah tapi kudu jeung kudu jeung anak incu atawa incu geus paweng ulah incu orok keneh ulah anu geus gede kudu jeung anu geus paweng gitu nya kudu jeung mah omong gitu mah jeung inung misalnya komo bisa nya ngan ulah kieu we
ulah sorangan. Nah, eta diantawisna nya ulah dugikeun ka ayeuna titingkuheun huuteun nya gitu ka warung wae ulah ngan upami kaluar ulah ngano acuk anu ulah ngano acuk nu sae aku mah anak ke meureuntah mah cek anakna mah ka nya jadi bodyguard kemana masih lihat ka dokter ka puskesmas kamu jadi jalan-jalan oge teh naon ngan kenah jeung anak maksana kitu kenah jeung anak supaya aya saksi nya teu haram teu naon ngan upami teu jeung anak kaburuan ge ulah mun teu jeung anak mah kaburuan imah ge ulah teu jeung anak mah mun di bumi mah teu naon nyari efek wae nah ya tawisna ibu tos aya anu pepenak sareng tos aya anu pepenak sareng saminggu ayeuna minggu ayeuna teh tah saminggu ieu ayeuna tos pepenak sareng Kangjeng Nabi tah can alah tah can nah tah can pangrugi-rugina jalma lamun saumur hirup can pepenak sareng parana tos pepenak sareng Nabi Khidir gitu ibu atas tah can tos pepenak sareng Nabi Isa atau Nabi Musa atau tah can rugi atuh ibu lamun ibu can pepenak sareng para nabi nah cenah abdi hoyong cenah pepenak sareng para nabi cenah ibu hoyong pepenak sareng para nabi boro-boro ibu nu cageun nu gelo ge hayang nah saur dina hadis ibu upami urang hoyong pepenak sareng para nabi tepangan para ulah eta geus jelas atuh lamun urang papanggih jeung jalmi anu ngartos teh jalmi anu ngarti papanggih jeung ustad jeung kiai jeung guru tah eta teh sarua jeung pepenak sareng Kangjeng sarua jeung pepenak sareng para nabi mun urang nepangan ka guru nepangan ka guru atanapi nepangan ka jalmi anu ngartos kitunya eta sami sareng nepangan ka para nabi sami sareng pepenak sareng para nabi nah kitu Bu jadi ku ilmu mah kapenak ku ilmu mah kahartos gitu berhargana jalma anu berilmu sareng anu teu berilmu anu teu gaduh ilmu anu mana sakali deui ilmu anu mana ilmu anu bisa nganyahokeun ku eta ilmu kana dirina sorangan balik deui kana tadi setan wae bisa deket jeung jelema malaikat wae komo Gusti Allah nah maksudna komo Gusti Allah sareng Gusti Allah mah langkung caket tibatan malah leuwih deukeut langkung caket ka manusia leuwih deukeut tibatan mitoha leuwih deukeut tibatan minantu leuwih deukeut tibatan naon wae perkara anu katingali leuwih deukeut tibatan naon wae perkara anu kadenge leuwih deukeut tibatan naon wae perkara anu karasa nah eta Gusti Allah nah di mana jalma ngarti kada dirina sorangan nya sapertoskeun kieu atuh Ibu dina ilmu tauhid mah aya anu disebatkeun nyaeta nguningakeun kana sifat-sifat Allah nya sifat-sifat Allah. Allah nitipkeun paningali jeung pangdenge ka urang berarti eta pangdingali jeung pangdenge teh kagungan saha? Kagungan Gusti Allah da geus dicanak mah urang teh torek. Geus dicanak Gusti Allah mah urang teh lolong innalillahi wa inna ilaihi. Bahkan hirup oge geus dicanak mah kudu gaduhna eta hirup maot urang teh. Sabenerna mah kembali ka Gusti Allah.
Nah, eh ku ilmu eta kawajiban urang sadayana nyaeta ngamulyakeun ka jalma anu ngagaduhan ilmu piwarang saha? Piwarang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi ngahormat, ngamulyakeun, ngahargaan nya ku cariosan jeung ku padamelan kasaha ka jalma anu gaduh ilmu supaya naon? Supaya kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mah. Tadi teh karek syarat naon Ibu? Karek syarat aya ajengan di onang dina panggung, dina pangaos. Pangaosan heug mangkaning meunang ngahaja hargana ge juta eta mah di bensinana ge puluhan juta. Heug Ibu teh henteu hadir rugi ka cida. Kahiji meureunang Ibu teh moal boga ilmu, kadua moal dihampura do. Naon sababna? Sabab ningali kana beungeut ajengan nu eta. Ajengan nu dionang puluhan juta teh nya ningali kana beungeutna hungkul, sakiceuk eta dihampura dosa kabeh. Sakiceuk ieu mah. Sakiceuk balik deui lah Ibu teh. Ningali kana beungeut eta jalma anu dionang teh tadi, ajengan teh. Maka eta dosa Ibu tibarang lahir tepikeun ka eta waktu dihampura kabeh ku Allah. Bahkan dosa leutik jeung dosa gede dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bu. Ngan teu gampang Bu. Teu gampang lamun jalema hayang papanggih jeung ajengan. Teu gampang. Lobana teh naon sebenarnya teh? Kumaha ningali hungkul? Ningali anu disarengan ku naon lamun bahasa Sunda mah ajri, ningali ku disarengan ku cinta, kumaha apa ulah muludang ge. Muludang teh sasi mulud, sasi dilahirkeun anak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya, urang wajib ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi. Tadi itu ajengan mah montong ka dieu. Atuh teu sah. Teu sah dina papanggih Kangjeng Nabi na kumaha? Lamun dek ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi, lamun dek ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, agungkeun para kiai. Ulah kiai teh nu mana? Eta geuningan anu siga uyah, anu pangset. Kumaha siga uyah kumaha? Ari keur butuh mah diteteangan koplok teh. Aman eta uyah teh. Ari keur teu butuh mah ieu hayang uyah teh hararayang teuing bare uyah. Nya keur naon? Ari mana uyah sakitu? Nya ari keur eueuh mah keur dipikabutuh mah tepikeun ka teteangan, tepikeun ka peuting-peuting punten meser uyah teu dijual peuting mah teu dijual peuting mah punten moal ngajual uyah peuting urang mah sing horeng eta teh punten bade ngulem ajengan ceuk pamajikanna teh montong nu urang ayeuna naon bedana jeung kiai desa kiai dionang nuju geus puguh aya mah ulah meuli uyah tengah peuting besi pan baheula aya caritana meuli uyah tengah peuting teh meuli jarum meuli bola tengah peuting ulah besi nyiblorong bisi kene teh eta teh naon meuli jarum tengah peuting pas malik tongongna bolong naon ngaranna sundal kengaputan tong si goreng kenaon eta teh kengaputan tong sundal bolong kan tah dawan Rasulullah widai naumul alim ari kulemna jalmi anu gaduh ilmu eta leuwih utama afdalu min ibadati jahir. Eta leuwih utama tibatan ibadahna jelema anu bodoh gitu nya. Saking teh atasna.
Sabab jalma nu boga ilmu mah bisa naon? Bisa terang kana kadar atanapi kana aturan ibadah. Cobi ayeuna. Ibu ari sayur teu diuyahan raos teu? Henteu. Upami uyahna seueur teuing raos teu? Henteu. Tah, anu disebatkeun jalmi ngartos mah sesuai kadar ukuran jeung aturan masakna. Gitu. Upami ibadah ge sami, sesuai jeung kadar aturan ibadah. Itu jalmi ngartos. Seterusnya jalmi ngartos ya. Jalma anu ngartos. Atawi jalmi anu gaduh ilmu. Lamun wudu make aturan wudu. Lamun adus make aturan ibu wudu. Make aturan wudu teu? Manya cai sabak lebis. Eta teh lain make aturan wudu. Ibu mah wudu make aturan nyeuseut karpet. Lamun nyeuseut karpet pantes saeb sabalom. Pantes saeb genep toren dari wudu mah. Kusabab nah wudu mah ibu make aturan wudu. Kumaha make aturan wudu? Saur kanjeng Rasul berhematlah dengan air, terutama dalam keadaan wudu. Ku cai sakan wudu mah ku cai sakedik. Maksudna ku cai anu ulah dikolontorkeun teuing. Supados raos ibu kadituna wudu. Supados raos kadituna salatna. Sebab moal leres salatna lamun teu leres wuduna. Moal leres salatna lamun teu leres wuduna. Ayeuna mah zaman sanjo gini nya, zaman toran dikocorkeun teh. Nyebrotna teh. Nah, padahal anu langkung sae mah iku wudu teh sanes dinu pancuran kitu. Dinu kusiwur langkung sae mah. Atanapi di balong bageunanya. Tapi teu naon dibanyurkeun kitu di kolontorkeun kitu oge. Ngan seueur tina ngawitan wudu urang turikeun karengsena loba nu dipake wudu kieu atuh. Eta cai loba nu dipake wudu atanapi loba nu kapiceun. Cik sareng. Timimiti wudu teu pikeun ka anggeusna wudu eta cai loba nu dipake wuduna loba nu kapiceun. Ari miceunan cai naon hukumna? Miceunan cai kirang sae ceuk mitoha mah. Nya lamun bae dituna haram da teh miceunan cai. Ieu salila wudu we. Lahirna kumaha cai loba bersih teu cai loba kapiceun. Naon bedana jeung kieu ari kabutuhan teu dibeuli kalahkah meuli nu teu pararugu. Itu mun ka pasar teh mah duit lebih teu pugu. Duit beak uyah teu boga. Akhirna kumaha gara akibat naon? Akibat urang teu make ilmu atanapi akibat dicampuran jeung setan. Nah, sedangkan betah atanapi karesep setan mah eta cicing atanapi karesep jin eta cicingna teh dicai ibu karesepna teh. Karesep setan jeung jin mah karesepna teh cicingna teh di kamar mandi dicai di nu kaloloton. Kitu nya tak dicai 2 tahun heula. Lamun udah suka cai maca tahun macana doana kumaha? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hartosna khubusi teh setan jaluna, khaba'isi setan awewe. Setan lalakina jeung setan jaluna nyingka juri nyingkir setan nyingka. Siap. Itu lamun asup ka cai teh ya Allah abdi nyuhunkeun pangraksa upami sanes ka Gusti deuk ka saha atuh abdi nyuhunkeun diraksa nyuhunkeun pangraksa nyaeta tina setan. Nyaeta setan anu miceunan cai ari wudu teu bener, ari bersih teu wuduna teu bener, sarua salat oge kitu.
Dina salat oge salatna teh bener karpet teh gugus gitu salatna teh bener. Nah gitunya di antawisna kudu nyuhunkeun perlindungan jelasna kudu nganggo ilmu dirinya kudu nganggo ilmu jeung tahapan-tahapan adab-adaban dina ilmu eta sapertos wudu terus salat terus naon wudu terus salat nganggo aturan salat wudu nganggo aturan wudu terus nyolatan mayit atanapi nyolatan naon atanapi ngadusan mayit nya wudu adus terus ngurebkeun nganggo aturan ngurebkeun nganggo aturan nguburkeun sami dugikeun ka upami jadi ilmu teh disebut teh aturan gitu teh aturan ibadah disebut ilmu fikih gitu nya aturan ibadah disebut ilmu fikih aturan ibadah ma'adoh aturan ibadah disebut ilmu fikih salajengna ngaos dina kautamian ilmu upami hiji ilmu ya sapertos ilmu fikih atanapi sapertos ngaos ilmu tauhid dek ilmu fikih naon ilmu naon anu kedah ku urang langkung di anu ku urang kedah di ilmu naon anu ku urang langkung dipayun kedah dikanyahokeun nomor kahiji ilmu tauhid jadinya tan nomor kedua ilmu fikih tadi nu kahiji ilmu tauhid nyaeta ilmu anu bisa nganyahokeun ku eta ilmu teh nyaeta sifat-sifat anu wajib di Gusti Allah jeung sifat-sifat anu mustahil di Gusti Allah sifat-sifat anu meunang di Gusti Allah jeung anu bisa nganyahokeun kana kabutuhan urang ka Gusti Allah jeung nganyahokeun kana teu butuhna Gusti Allah ka urang eta ilmu tauhid. Ilmu tauhid teh sakira-kira urang ngayakinkeun tepikeun ka urang ngayakinkeun butuhna ka Gusti Allah tepikeun ka urang ngayakinkeun teu butuhna Allah ka urang. Nah, Gusti Allah mah beurang penting teu butuheun ka urang. Teu beurang penting teu kumpoe pipisan di mana teu butuheun ka urang, tapi sabalikna urang beurang penting butuh ka saha ka Gusti Allah. Nah, salajengna upami urang nyuguhan ya nyuguhan saha nyuguhan ka jalma anu ngarti atanapi ka jalmi anu gaduh ilmu eta sami sareng nyuguhan Kangjeng heuh sakali deui ari syafaat hayang sakali ari syafaat hayang bepenak jeung Kangjeng Rasul hoyong jarah we ka Madinah hayang ari ajengan tara nyuguh awas ieu kudu nyuguhan ka ajengan yeuh dawuhan Rasulullah man akroma aliman pakor akromani sajalma anu hormat nyuguhan kamamahanan mah ka ajengan sarua ajeng nyuguhan Kangjeng atanapi sareng ngamuliakeun ka kami kitu dititipkeun pisan Ibu misbahul ad disebut teh cahayana di muka ulah ari geus eueuh karek kaleungit kalau ari geus eueuh mun nitiseun kaleungitan nya teh ku ajengan geus aya mah ari keur aya mah nah itu naon margi Kangjeng Rasul sangat-sangat mika cinta ka saha ka jalmi anu gaduh kajalmi anu gaduh ilmu eta sangat mika cinta ku Kangjeng Nabi. Nah, saha jalma anu ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi maka sami sareng ngamuliakeun ka Gusti Allah. Saha jalma anu ngamuliakeun ka Gusti Allah maka eta moal aya pangbalikan kecuali ka surgana ka surga nya pan surga teh
tuh tina nyuguhan teh saat tadi nu ngahargaan anu ngahormat anu nyuguhan ka ulama. Nah eta mimitina di mana surga teh tina nyuguh surga teh mimitina teh tina nyuguhan teh surga teh sana nyuguhanana pan urang kene tah berarti surga teh di urang kene ieu nya prosesna kitu. Alama para ibu sadaya dawuhan Kangjeng Rasul dina sanesna dina kitab ieu nya dina kitab kudu rujen mah aya baiti jannati rumahku surgaku tah berarti nyieun surga di imah ibu tos tiasa ngadamel surga di bumi tacan ngadamel surga di bumi upami ibu hoyong ngadamel surga di bumi sok pasea tapi ku bahasa Arab pasean nya cek pamajikan teh cek salakina teh assalamualaikum waalaikumsalam bae orang masuk oge da dijawab astagfirullah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Jadi nah eta jika di surga cek anakna teh jika di surga ya teh pasea teh nya amun salakina teh bismillahirrahmanirrahim alif lam sadaqallahul alim cek pamajikan teh nah jadi ku bahasa Arab teh ku ieu na teh naon bahasa Arab paseana. Nah kumaha lamun hayang jadi surga mata lamun jalma cinta ka Kangjeng Rasul geus atuh pokona we ieu mah urang pokona sajalma anu hayang imahna ciga surga ciga imahna ciga di surga di bumi na ciga di surga maka kudu cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik sarana mika cinta ka Kangjeng Rasul sing seueur di bumi ngaos salat osok ibu di bumi ngaos shalawat tara osok we bari ieu bari heulai bari Allahumma sholli sholatan panggadeukeun eta bantal karek salatan kamilatan bantal kadeukeun nah osok cenah nah gitu ya iya bu masya Allah upami jami tos tengah ngap tengah mulyakeun tengah hormat tengah gungkeun ka jalma anu boga tong ditingali jalmana kurang bodas atau kurang jangkung tong hidung tong ditingali jalmana kagableg tingali ilmuna bae da urang mah ngamulyakeun kana ilmuna lain ka jelmaana gitu nya baheula ngamulyakeun ge kana ilmuna mangka eta sareng Kangjeng Rasul teh eta bakal pepenak sareng Kangjeng Rasulullah SAW di mana leuwih halus tibatan salat sunat 1000 rakaat di mana ngaji urang teh ngaji ilmu tauhid jadi ilmu tauhid teh ilmu anu urang tepikeun ngayakinkeun butuhna urang ka Gusti Allah dina sagarupi bu dina ucapan dina patekadan jeung dina tingkah paripola urang sadaya butuh kana pitulung Allah. Nah terakhir we tos asarnya terakhir saha ari jalma anu bakal pangheulana meunang pitulung Allah saha? Hah? Saha jalma anu bakal pangheulana meunang pitulung Allah saha? Halo. Jalma anu pangheulana bakal meunang pitulung Allah, ieu Bu. Bakal meunang pitulung Allah. Kahiji anu sok mere nginum kanu haus. Kadua anu sok mere dahar kanu lah. Katilu anu sok mere ongkos kanu ini anu sok mere motif gitu kaltuna anu sok mere caang kanu po sok mere nyaho kanu bodo anu sok nganter kanu si dion gitu itu bakal menang Allah. Jadi niatan karena Allah tapi diniatan karena Allah anu sok nyimutan kanu tiris
gitu. Anu sok nyebutan kanu tiriseun atanapi anu sok nutupa anu sok miningan kanu kanu naon miningan kanu keur kieu keur kieu di mana tuh oh pan ibu-ibu mah luak ge geus teh eta geus teu kuat geus piningan ku urang teh hah lamun nek ngompol nya sok luak leuh geula luak leuh ge was kupiningan gawat kurang si ibu menit dipiningan nya anu sok eta bakal menang pitu mawon dina hadis diuniakeun wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi Allah senantiasa akan menolong seseorang atau nabi Allah senantiasa nulungan ka hiji jalma anu eta jalma teh teu oleh nulungan ka batur disebutna teh nganteur kanu sieun nyaangan kanu poe kitu Bu. Jadi bahkan kadituna teh ngabeberah kanu eukeur ngabeberah kanu keur susah terus naon ulah kieu anu borok dirorojo anu sedih dipupeuri ulah tapi kudu ngupahan eta nulungan batur kan tenan ieu nulungan ka jalma anu bade ibadah misalnya nulungan ka jalma anu bade ibadah sapertos pitulung Allah anu dipasikeun ka para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir painten kanggo motivasi atanapi kanggo gambaran kanggo mapayun urang ibadah niatan ibadah oge lain eukeur poe ieu lain ku ibadah tuh keur 350 tahun ka hareup biheung ka umuran urang biheung urang ngaji poe ieu keur 100 minimal ke 100 tahun ka hareup minimal kapanggihna mah ku anak cik hitung 100 tahun ka tukang ti ayeuna 100 tahun ka tukang cik hitung ku ibu berarti zaman uyut urang ngadoa ya Allah muga-muga ieu kasangsaraan sing ulah kapanggih ku anak buyut anak incu buyut terakhir tapi ka urang ayeuna sagarangeuna ayeuna tah urang hirup ayeuna teh menang hasil doa anak uyut aki mini urang tah nu mawi urang ayeuna niatan kanu kasayang teh jadi niatan oge keur anak incu urang ke kaberkahan nya terkecuali lamun ayeuna ibu geus teu peduli anak incu mah ka mana we karep we cik ibu geus manggihan ibu di desa urang aya sakola khusus monyet aya SD aya teu aya sakola khusus SD monyet atanapi sakola khusus keur meri aya teu aya ibu tapi eta monyet bet bisa naik naon bet bisa naik cintanyakeun ka monyet nyet naon maneh bet bisa naik ke sakola di mana cek monyet bawa di sasegrok aing mah teu sakola ngan aing mah bisa naik sote nurutan bapak indung bapak ari ayeuna indung bapana teu daek mantok ka masjid anak incuna daekeun moal ka masjid anak indung bapana teu daek init kana pengajian indung bapana tukang ngahina ngaledek kajelan cik anak incuna bakal jadi naon bakal jadi setan nah sabab eta monyet wae meri wae eueuh sakolana cik tanyakeun ka meri eta sia ngojay meri anakna nurutan saha nurutan indung bapana di mana hayam ngoreh nurutan indungna tah lamun indungna teu daek ka pengajian cik anakna bakal kumaha sugan kadengeun kurang Amerika sugan kahartieun kurang Amerika tuh da basi misau nah dieu nya sakali deui iya urang sakali deui amun urang ayeuna
bapana wae tara kadenge ku anakna sorana di masjid tara kadenge ya cik anakna da kumaha 10 tahun kaharep teh tingalikeun tong ratusan tahun 10 tahun kaharep cik bakal kumaha lemur ieu ieu kudu geus jadi pamikiran urang anu kudu geus jadi ke kesepakatan bersama kudu pemikiran urang jadi lain keur ayeuna lamun keur ayeuna mah urang boga duit keur ayeuna urang mah boga naon keur ayeuna boga naon we keur ayeuna heuh eta kumaha maneh da urang mah hayang keur nah wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun hayang bunga teh hayang bagjah teh ayeuna sia teh engke kitu dina eta hartosna teh wa ulaika humul hayang bunga hayang bahagia hayang kumpul teh ayeuna atawa engke hah teh saeutik ayeuna mah begitu kawin jeung salakina pang teu bapanggih jeung inung bapana teu pikeun ka maot teu babarengan jeung inung hayang babarengan teh ayeuna atawa engke lamun hayang babarengan engke tah kumaha carana ayeuna eta lamun teu ku ilmu deku naon lamun teu ku gitu nya lamun teu ku iman teu ku ilmu kumaha nah para ibu sadaya anu mawi upami urang sok kadongkapan ku anak incu dulur misalnya sok ditanya ya geus dahar encan gitu sok kitu cek adulur teh atanapi cek anak dulur teh encan geus 3 poe modar beureun geus 3 poe gitu nya eta tuangeun ukur tuangeun lamun jalma teu dahar 3 poe bakal kumaha lamun teu dahar saminggu bakal kumaha cik lamun teu dahar teu asup nanaon saminggu bakal kumaha bakal qaid ibu bakalnya bakal ya ku ukuran medis atau ku ukuran kapal teu kaasup anak pokona mau gawe balik gawe teu dahar saminggu teu dahar bakalang layeun pae nang layeseun eta beuteung diuapan naon buih naon sangu nah roti atau disangun teu ieu mah tah lamun hate oge sarua ari hate mah kadaharan hate teh lamun sapoe we atawa 2 poe 3 poe teu manggih ilmu teu manggih nu ngawuruh teu kemis teu jumaah teu sabtuan teu mingguan teu senenan teu reboan cik bakal kumaha eta bakal naon modar naon hate cirina jelema modar hatena teu ingat ka anak modar hatena jelema paduli anak ieu mah kumaha maneh gitu gitu dia terpikirkan masa depan teh masa depan anak urang bakal kumaha masa depan incu urang bakal kumaha teu dipikirkeun ngan upami urang menjurus atanapi ngahubungkeun kumaha ari para nabi ka anak incuna gitu nya dawuhan Allah di Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub Allah subhanahu wa ta'ala dawuh di Al-Qur'an Allah alamin muradi mawasiatan mapatahan Nabi Ibrahim sareng Nabi Yakub ka anak putra-putuna Nabi Yakub sareng Nabi Ibrahim qala ma ta'buduna min ba'di saur deuk ka mana deuk ka saha maraneh ari ibadah euy ka anak incu teh deuk kitu deuk ka saha ma ta'buduna naon anu deuk diibaradahan ku maneh engke di waktu urang geus eueuh kitu dinanya qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika
wa Ishaq wa Yaqub wa nahnu lahu muslimun. Barakallahu alazim. Nah, para nabi kaputra putuna mana dikaribadahkan naon gitu. Saur para putrana ya, ama abdi teh bada ibadah teh ka pangeran anu diibadahan ku ibu akin ini abdi ku ibu rama abdi ku akin ini abdi sareng ku anaknya eta Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub sareng abdi pasrah sumrah ka Gusti Allah gitu. Nah, janten para nabi anu ditaroskeunana teh sanes tuangeun ibu. Sanes tuangeun para nabi teh kaputrana deuk nyararatuna, deuk darahar naon atuh urang geus eueuh. Henteu. Ari urang geus eueuh mane deuk dalahar naon? Henteu. Deuk ini deuk ka mana? Ini temun urang geus eueuh. Gitu. Abi mah apa mereka masjid da apa sok ka masjid gitu. Abi rek cai da sok ka cai. Tara hiji ka masjid dekat cai mah. Abi mah ada kana pengajian da bapak indung bapak akin ini abi sok kana pangaji. Gitu teh. Jadi anu dipentingkeun anu diutamikeun teh ibadah anu ditaroskeun teh sanes sugan kieu ada naon ada milik UMR nu sabaraha lamun urang geus eueuh maneh ada boga gaji sabaraha ke lamun urang geus areueuh. Nah ada mah kuburuh kana naon maneh mun ka urang geus eueuh henteu ngan ibadah ieu maksudna ibadah di dinya teh nyaeta ulah lanca-linci luncang mulang luncat mulang satia satuhu kana aturan Allah sareng Rasul utamina kana utamina nyaeta kana salat anu 5 waktu eta di atawisna. Tadi atawisna para ibu sadaya atuh wasiat Nabi Ibrahim kanggo kala waktos menuju sakaratul maut bahkannya sok ayeuna digerak kacarai gerak sarolat gitunya ka anak incu teh eta ge diestokeun ku urang sadaya kanggo putra-putra sadaya supaya kumaha cenah sangkan anak incu urang kalarwati ibu hoyong boga anak incu terus salaki minantu kalarwat iman hoyong syaratna supaya anak incu jeung minantu jeung dulur urang kalarwat iman eta syaratna teh anak incu urang jeung minantu jeung dulur urang teh kudu diajak ku ibu teh diajak lala diajak lalajo sekali deh lamun hayang anak incu kalarwat iman lamun hayang minantu kalarwat anu teu kuat iman masing loba duit anger we nya hayang anak incu kalarwat iman hayang kalarwat jadi diajak lalajo naon siap salakina urang diajak cenah urang ajak lalajo naon nya lalajo bioskop manya ya lalajo YouTube ya manya lalajo sinetron lalajokeun nyaeta kana sejarah para nabi sareng para tingali tuh Nabi Nuh dihina ku kaumna atuh imana Nabi Yusuf dipitnah diaranan jinah Nabi Yusuf makom Nabi Yusuf diaranan jinah eta ibu lamun jalma ngaranan jinah ka batur eta teh sarua jeung dituliskeun ke manehna teh doraka 1000 jinah eta teh lamun ngangaranan teh kieu ibu ngangaranan teh heumeurun urang oge cenah cikoplok ngaranan teh lamun teu katingali asupna
mutu kana coet tong wani ngomongkeun jinak mah. Mutu. Lamun teu ningali asupna eta mutu kana coet, ulah nyebutkeun ngaranna jina. Ari ngangaranan mah ibu kitu. Urang ge cenah. Urang ge meureun. Tah sing anu mawa cenah jeung meureun teh setan. 1000 kali 1000 dibere 1000 kali zina dosana teh. Anu ngangara anu diarana mah ngeunah we boga ganjaran saumur hirup manehanana ibadah keur nu diarana zina. Hati-hati Bu. Jeung ke bakal aya hukum karma supaya eling, bakal diingetan. Bakal hukum karma supaya eling urang kana dosa naon urang teh inget ngangaranan. Engke bakal hukum karma engke. Nah gitu. Lalajokeun tuh Nabi Yusuf mah diaranan Nabi Ibrahim diaranan naon? Dakwahna teh. Nabi Ibrahim keur dakwah diaranan aliran sesat. Nabi Ibrahim teh. Nabi Ibrahim mah diaranan aliran sesat ketika didurung. Ketika didurung Nabi Ibrahim. Terus lamun geus apal kana sejarah mukjizat para nabi bakal kuat iman barudak anak incu urang bakal kuat. Tuh tingali Kangjeng Rasul di Ciduhan dek ini ka masjid tamplong ku tai onta di hauran cing kuda cing onta tapi mukjizatna Kangjeng Rasul mah Bu masyaallah-nya. Tapi terus turun ka masjid deuleureng ka masjid teu punung Kangjeng Rasul terus ka masjid ngan pedang lamun ditoib di baledogan Kangjeng Rasul ngalih we pinah entong didinya ada masjid mah loba hartosna lain punung ti masjid pinah we da masjid mah lain hiji ngalih. Alajokeun Nabi Hud ibu sakitu Nabi Hud dipikang hewa ku kaumna kalau waktu sumalodo mengadua we kebutkeun we sorban ka luhur set hujan halodo ibu sabaraha taun halodo wekeun ka Nabi Hud sakitu tapi ngadua terus Nabi Sulaiman mukjizatna kumaha Bu mukjizat Nabi Sulaiman tiasa ngobrol jeung hayam tiasa ngobrol jeung mah urang ciga urang dieu geuningan bisa ngobrol jeung kucing bere lauk kok dahar sia kumaha nih cik Nabi Sulaiman wae keur marabang hayam ka mana anak maneh ka hayam teh tarojol ciak-ciakan tuh atuh di mana sia teh batur geus nyararatu nya kumargi hayamna geus nyatu ayeuna mah tah sakitu atunya hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.